kamari nyaritakeun tentang jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema nu teu iman nalika sakaratna kamari geus dijelaskeun. Diceceleh ku malakal maut, ditanya, dihina-hina, aina ma kuntum tad'un, mana pangeran nu kumaneh disembah-sembah, hadir ke coba. Ternyata atuh memang pangeran lain pangeran nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kafiri. Ujung-ujungna di akhirat digejebur-gejeburkeun ka neraka. Silih salahkeun nyana di jero neraka ka pamimpin-pamimpin. Pengikut-pengikut nanyalahkeun ka para pemimpin-pemimpinna, pemimpin ge embung disalahkeun, atuh terjadilah karicuhan kaributan di jero neraka. Akhirna diputus ulah raribut, fadzuqul adzaba bima kuntum taksibu. Rasakeun bae siksa neraka. Ku kabangkawarahan, kakufuran, kamusyrikan, kamunafikan nuku anjeun di dunia dilaksanakeun. Gas ulah silih salakeun, rasakeun ku arima. Masya Allah, Masya Allah. Dilanjutkan ku Gusti Allah dengan rincian-rincian supaya lebih jelas deui kumaha tentang jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah jeung kumaha jelema anu iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinci ku Gusti Allah. Abeh jelas, mantap, masuk ka jero jantung. Supaya di akhirat ulah aya silih salahkeun. Allah ngajelaskeun abeh ke di akhirat, oh jaheueuh, oh jaheueuh, oh jaheueuh. Ye innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wallahu alamu bimaradisanya nyana jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula. Ayat mengenai tentang usuluddin, tentang katauhidan, ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, nyana teu percaya. Kapirin-kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katut eusina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah. Nyana teu percaya. Hiji, allazina kadzabu bi ayatina wastakbaru, sombong. Diciptakeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya sanggeus aya ku ari dihirupan ku Gusti Allah. Di jero hirup teh diutar atur ku Gusti Allah. Pausahaanana aya nu di politik, aya di ekonomi, aya dina budaya, jeung sajaba-jaba anu di pertanian dan lain sebagainya diurus ku Gusti Allah. Tapi nyana ngabohongkeun kana ayat ketuhanan Allah. Iyalah alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Nomor kedua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula. Urusanana ahkam syar'i geus dijelaskeun ku Gusti Allah berbagai ayat-ayat anu nyaritakeun tekan tentang hukum-hukum syara, mengenai tentang wudu, mengenai tentang salat,
mengenai tentang haji, mengenai tentang puasa jeung zakat nyana ngabohongkeun ka Gusti Allah. Teu percaya ayana salat, teu percaya aya kewajiban zakat, teu percaya aya kewajiban haji, teu percaya aya kewajiban puasa. Nyana adigung-adiguna teu ngalaksanakeun eta. Ieu innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru an. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula, adigung-adiguna, sombong, jauh tina percaya kana ayat. Dua, mengenai hukum syara. Wai mah jelema teh iman mah ka Gusti Allah teh cuman tetep ngabohongkeun kana ayatna. Iman ai pangeran mah mun ditanya Gusti Allah, iman lamun ditanya saha Nabi Muhammad nabi teh, tapi nyana seakan-akan ngabohongkeun ketika Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa ieu teh riba. Kredit ala kuari riba, langsung ngalaksanakeun bae. Sarua jeung innal ladzina kadzdzab. Bunga bank riba. Terus bae nyana. Nyokotan duit bank, neundeun dicokot bungana. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Muamalah nang geus teu ala Al-Qur'anul Karim. Geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual. Di mananya nyokot barang, di mananya transaksi. Geus jauh tina aturan-aturan syara, make aturan-aturan Yahudi. Ieu ge sarua innal ladzina kadzdzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha, sombong. Tidak nganut, tidak nuturkan kana aturan-aturan Gusti Allah. Kumaha tah jelema nu kos kararitu? La tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibukakeun jang nyana lawang langit. Tutup. Geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan, mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian. Kepercayaannya pangeran teh Allah, kepercayaan bahwa kangjeng Nabi urang teh sebagai nabi terakhir, eta mah jelas-jelasan la tufattahu lahum abwabus samana jelas. Anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung. Nasrani Tritunggal, Yahudi Uzair, kitu keneh Sinto Matahari dan lain-lain sebagainya, Gajah Mada dan lain sebagainya, nyembah ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibuka lawang langit. Jelas sama. Iya mah iman ka Gusti Allah. Cuman bedegong. Imahna deket masjid nyana iman ka Gusti Allah tapi teu nyahoeun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho. Deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha. Deket majelis taklim tapi teu pernah nyana diuk di majelis taklim. Instruksi salat teu pernah ditolelin. Itu kene Ramadan batur mah puasa nyana ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah, baheula mah masih kede ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang. Kuari mah geus terbuka. Kuari mah geus terbuka. Nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus. Moal dibukakeun lawang langit moal. Emang kumaha kitu kieu? Iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika diangkat rohna ka langit sabada maut. Bayuh batu biha ila sijin, diturunkeun deui langsung di kadaraka sijin ke.
bikhilafil mu'min beda jeung mukmin fatuftahu lahu dibuka lawang langit wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah diangkat rohna terus datang ka langit ka-7 masyaallah karim kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat ayuhan nas al mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat urang ya bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat puasa zakat haji soleh lah kumaha teh cek balakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai ruh keluar maneh lalaunan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun biruhin wa raihan wa rabbin radin goiri qodban Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendueun hai gara keluar fala tazalu yuqalu laha zalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh rabbin radin ghairi ghadban mantak jara senyum mentak mayit teh senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kitu tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun eta teh terus bae datang ka hatta takhruja teh keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha
malaikat minta dibukakan lawang payugolu cak penjaga manhaza saha ieu nu dibawa kayak kuluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba tingali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge teh geus teu dibukaan deui japalan malaikatna langsung nu ngomong atuh geus ngeunaheun kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip pan dipersulit kan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadil thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bigari qadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kadua kitu keneh cak penjaga langit kadua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya roh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya derat dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim maulidan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu keneh aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal teh kos kitu tah deureuss tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggih kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandianlah mayit nyana milu ka tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teh keur di kapasan ku saya ku Amil cincin aing dicokot ku Amil aduh sial tah Amil usim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka digase bungkus ka tilu mun tilu lapis nyahoeun nya mun 2 lapis bungkuseun ka hiji asup ka dinya
langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dirinya talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah neuk saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah jana masalah ladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di salat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge masyaallah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit kaluhur doa nage langsung dibuka blak 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 kaluhur masyaallah masyaallah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubu mentak di Jakarta di kitu nu sok urang di zarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari supkeun ka jero bukaan urang aya dinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya saya gegeraan bae urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggihpan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kanikmatan kubur geus bayang gegeraan biasa tak kakarak di kitu-kitu doang eta urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyaian caak kakarak di pasangan doang nyai-nyaian caak langsung korolak kos kitulah kuari majelma anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema-jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarahim cak Allah haram mabok terus baik cak Allah haram zina terus baik cak Allah haram maling terus baik korupsi terus baik malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adigung-adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sama ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabot nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah kanat fil jasadil khabis hei lu bau ku aing kambeuna ruh anu cores ya ruh anu buang kawarah
nu aya dina jasad anu buang kawara keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di drak anu buang kawara cabrak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijoreng keluar sia ukruji sat kajrokeun deui masya Allah karim keluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngageter-geterna ge lain lalagaan ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang hei loh nu buang kawara tol sia goblok sia bau aing ngambeus sia nu aya dina awak sia bau jabrek goreng keluar sia sat salangapna ge geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara keluarlah roh sat bawa ka langit tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya nyana tetep minta dibukakeun lawang buka pintu cek nu mawa ulah tugas man haza roh saya roh jawara ada lo kaya coba buku dan bahaya dibuka Golkar aya waduh korupsi aya di dieu eceng gondok aya waduh geus macem-macem gas aing dititipan ku Gusti Allah ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah embur aing maneh tugasna tugas bae bawa deui ka handap bawa deui aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur ieulah ayatna innal ladzina kadzabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaulat tentang ayat ketuhanan kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho ngenggeleng unggal radio unggal televisi anu ngajelaskeun kitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama teu bisa dibuka lawang langit teu bisa sama sekali la tufattahu lahum abwabus sama cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu modal kos kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap ialah idza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut payuh batu biha ila sijin malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima otomatis dibawa we langsung ka neraka siji tempatna ka ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat berat aing mamawa sia cicing sia di dinya cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur anterkeun heula ka ditu ka imah loba hayang sagala minta dianterkeun tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho aya
malaikat teu kudu ngalengkah tak cicing ti jasad neuleuh nyana tu jasad aing aya nu calangap bae nu mendelik bae kuruh kafir teh kos kitu kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah kunaon aing calangap bae sakieu teh nya ngomong sorangan dipandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup kadinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korak nyana ngajerit sabener nama meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis. Wah, mun di urang mah Jakarta, Bandung, Surabaya, terus-terusan. Nu tadina transaksi berbagai kota. Di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta. Aya orang Jepang, aya orang India tinggal ngebel bae. Aya orang negro sekalipun aya. Terus dari alam dunia na kikituan baik keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu jada jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae saing balain dekalarang ai sia keur halaraya mah bae sia la tufattahu lahum abwabus sama ai sia daek mangga zalim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zalim rakyat ku sia peratus siapkan kawasan baik siap make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang kerbojohna sia kerboga ka kawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah sakadar ngajelaskeun doang geram modar sia DPR kira modal siap pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna pae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya pae sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji ai pae